Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina danget ieu Ibu bade nerangkeun pemecahan masalah dinu pangajaran bahasa Sunda. Materi warta. Ngawanohkeun nami abdi Iim Mulhimah ti SMA Negeri 8 Kota Bogor. Pemecahan masalah anu bade diterangkeun nyaeta kumaha carana ngaronjatkeun motivasi siswa dina pangajaran bahasa Sunda materi maca warta. Kahiji, deskripsi masalah anu disanghareupan. Nyaeta dina pangajaran bahasa Sunda materi warta murangkalih teu acan lancar dina maca warta, komo dina ngadamel judul warta sareng led warta. Kadua, akar permasalahan. Naon wae akar permasalahan teh? Nyaeta teu acan aya kahiji di sakola teu acan aya le bahasa, kadua siswa teu acan paseh dina ngucapkeun bahasa Sunda, katilu siswa sesah ngadamel led warta. Solusi pemecahan masalah, solusi permasalahanna nyaeta nu kahiji, guru nerangkeun teori materi anu rek dibahas dina pangajaran. Kadua, guru mere conto teks video maca warta. Nu katilu, guru masihan tugas ngadamel video individu maca warta. Kaopat nyaeta guru masihan tugas milarian warta anu anyar kajadian. Kaopat hasil pemecahan masalahna. Hasil pemecahan masalah kahiji, siswa leuwih sumangat diajar maca warta anu sae sabab dipasihan tugas nyaeta tadi ngadamel video. Kadua, ngageuingkeun motivasi kanggo siswa. Katilu, tina tugas video katingali bakat sewang-sewangan. Kaopat, suasana kelas jadi hirup kulantaran nonton video. Mung sakitu anu dipikahatur, mudah-mudahan aya manfaatna kumaha cara ngaronjatkeun siswa sareng motivasi dina pelajaran maca warta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.